Mananya si A teh? Minta uang. Rek jalan-jalan jeung Besti mau ngelarang merenya ayeuna mah. Mau ngasok sagala ulah naon teh. Tadi pangmasakeun kamu mah tuh. Anger we tingali. Dah teh ampun ngapoe jeung nu kieu we ah. Kunaonnya? Kamu. Naon? Teu mau tadi pangmasakeun wae. Tadi pangmasakeun eta di asin abi teh pangmasakeun nu lebih simpel. Jeung disadiaan yang kerupuk oge. Masih kana nyebut tadi pangmasakeun wae, tadi pangmasakeun wae. Tariis deui. Lamun hayang hanet, pas masak ana cicing di dieu gigireun kompor. Jadi nyaksikeun dipasakna. Ningali ku jengkor ngora jeung asin tiis. Anya mau beya meuli kerupuk. Kerupuk. Romeheun. Nya bae kan nikmat eta oge. Kumaha kamu teh? Iya, abi izin. Jalan-jalan jeung teman. Ini saha? Jeung Besti. Kemarin sudah omongan. Emah hungkul. Makan-makan hungkul. Tong terlalu teuing ka Besti. Waduh. Moal nulungan urang keur dihanap mah moal. Cek Besti ngomong geuleuh si etasna. Nuntingkeun ayang. Nya da ayang nu bakal ngademping seumur hirup. Susah senang oge jeung ayang. Mata ka jelema geus peuleuh. Geuleuh cenah boga balad teh. Si eta mah cenah milihan wae. Muntingkeun wae ayangnya. Nya ayang nu bakal maturan sare. Nu bakal mangmelikeun deungeuna, mangmelikeun baju, merhatikeun urang. Besti makur sekedar kumpul hungkul. Naon kamu tuh jadi kuku lutus? Nya sugana kamu rada ka arti. Nanti ngomong kieu teh. Kali-kali atuh. Di zaman SMP, SMA, kuliah. Naon? Kamu mah kitu jeung Besti teh. Maniket nomor 1. Ai tempo ku Besti geuleuh si itu cenah maniket teu ngajak basa kamari ulin teh cenah. Tiluan we pan abi teh baladna opatan. Tuh nyeri hate mah curhatna ka salaki kamu teh. Mata Besti mah kitu. Hareupeun jiga nu nya tukang ngeuneke. Mah teu percaya. Lebih mentingkeun keluarga. Jeung Besti mah ku sekedar Besti we. Aya batasna. Heeh. Bade transfer moal, abi makan-makan sekali deui weh. Sabaraha? Sabaraha we meureun ngarti mun sakali makan-makan. Aya, sok wae. Aya sabaraha wae mah aya. Sabaraha? Pecek kamu ge sabaraha wae. Apa ngarti bener-bener kudu dikodeun wae. 15.000 ge cukup nya. Geus we jajan seblak, diharap 15.000 mah. Atau mie ayam eta anu sisi jalan. Wow. 300. Hah? 300. Tuh, ya. Demi Besti gengsi diheulakeun. Lain gengsi. Kan lamun nyesa oge bae jang abi atuh jeung jajanah, hanya meni koret-koret teuing. Eta teh. Ucapan abi ngarti teu? Naon? Adek mentingkeun keluarga atau Besti? Naon maksudna? Nya kamu Naon maksudna? nerap teu? Nerap? Intina naon? Ulah terlalu ka Besti gitu. Anu bakal aya di posisi kamu. Intina teh teh ngijinkeun henteu abi rek makan-makan teh. Ngadon ka ceramah Mamah Dedeh. Mbak teh ini gerek ulinna. Maniat nek balik subuh oge jig. Maniat di Gitu enggak salah kita nya. Bari entong eta teh ngomong we entong gitu. Lieur da.